Aduh, Haji Pudoli asup bol karde lah. Beres dosa. Cak Pudoli henteu aing mah duitna doang. Hakur. Doan yang Haji Pendi lah teu bareres. Nah, iya sambut. Deuk kumaha nyambut da? Kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan. Aya naon di Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak teu pati sehat, hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya anu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui ya Ramadan. Pamajikan geus ngagereuyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar. Balik ka Lampung, di Lampung ge keur paili. Ka Medan, ka Palembang. Mending maling bae di dieu lah. Motor maling, moal buat kitu bae. Macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bungah. Alhamdulillah aing mah datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Hees. Tita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja bae nya nu ngonci maneh. Pamajikanna ge geus bingung, gateung mah eleh ieu mah. Ngelehkeun gateung. Aya nu kos kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh ya. Senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun cak Kangjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niron. Bahu lain lalagan. Jelema nu bungah kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antek tadi ge aya nu bungah deuk hees bae. Nu bungah lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas. Aya anu di PHK macem-macem. Nu bener teh mah kabeh. Nu bener. Nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong, ajur awak ujian.
tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu ulah aya kokotor setik-setik acan besi ka bogoh kecewaeun pokona mah dek kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca di tukang hareup ngaca nage teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan ieu jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu ge diaya-ayakeun bahkan berani maling jang ka bogoh di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang ka bogoh berani tak kos kitu tah pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka bogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka bogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon koe kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa. Iya Pak, kitab tafsir Munir dijual bae. Tuh, eta naon eta nyambut ka bogoh pohara jasa. Nah ieu ge urang deuk nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan kibatan nyambut ka bogoh. Sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk, ieu mah urusanna jeung Khaliq. Jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang. Nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedengkeun Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjaranna aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teh dijelaskeun ulah hayalnya pokona mah sia mah puasa bae tah mah nu aing nu bakal malesna sia mah puasa bae kajeun hees bae subuh hudang maghrib no problem waduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak bodean kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di tita hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene hees ba'da subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'an teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak ge nya mah embung gelas leutik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae
Terus datang ke Zohor nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteng ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun mah nyekelantas bae ai mata kasih mbah blon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento Cilongok mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekel nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyawa tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon tama aki-aki tambahan bloon bin goblok tama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, du kamari teu di luhur kamari teh dijual. Sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kiai ya geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh kayak kaca. Jadi cenah tuh geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Kayak aya incu bah Malik bah. Palingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget tuh maca koran teh. Budak ya kana. Bebeja ka babaturanana ka anak. Nu gede rame jasa. Kunaon? Mobil tibalik kabeh. Mana cek incunan? Tibalik. Salah maca. Kanan koran anu tibalik. Ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah, teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae, orang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana. Teu nyaho atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho, ieu bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nyana nanya, ieu nu saha tanah, ieu nu saha tanah. Ukur. Mantap jasa ieu. Beli geus ku sia. Ai bapak aing mah teu jeksit doang. Bos bloon di mana kos ge mah. Nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati teh lain urusan aing teh urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan menta nya teu nyahoeun pan. Ai tampiling bisa ku aing dia. Waalaikumsalam. Kudah nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kieu
Atupan bebeja ka dia benta jeung meuli eta sakana ieu. Ya atupan bebeja ka dia teu boga duit sakana. Aju pedalna rusak. Yo. Ngan teu ngendong doang di mah. Teu kaing ngabejaan ge kos gitu. Teu percaya didatangkeun ku aing jelemana tah. Ditengetkeun dicekal. Ieu saya orang mana? Orang anu. Ieu sia orang anu lain saurang. Kalamun itu teu percaya, beusi bupati teu percaya. Tah rakyat sia tah. Bego beureuh. Deula tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deul ieu kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu. Aing juga gerget ke bupati namanya cial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU, atuh pan urusannya anak kabehan. Ih, tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui. Jauh keutamaan pejabat, anu sok urus politik, ekonomi, budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicita gorengkeun Bung Karno PKI-keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh pernah beres cek Pudoli ente aing mah duitna doang hakur doan yang Haji Pendi lah teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka teh berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan ke bakal dicaritakeun minggu hareup cari bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ieu ha coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja. Iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng ngaingnya kan oh asana model nu kolot mending paeh lah cak nyanda lah geus teu puasa tapi sorga kan mantep
Aduh, tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeun lah ka diri urang. Ai aing si bunga tante dek datang Ramadan. Jabongan awak siapa ku tolol-tolol teuing. Eueuh bunga teh siapa? Lapar jakena. Nyawa sorangan pun beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapet beuteung haju batak kiceup teh di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkani kaistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar, teu ngarasa dahaga, leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar, aya teu karasa lapar, teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat leungeun. Kunaon aing puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu aleun. Tah geus mah lain puasa gering tah mah. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca. Mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskan raqib nuliskan nu bagus atid nuliskan nu goreng guys pada nyaho mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos gitu mal bisa jawab nyahonya jadi nu diomong nu ditulis mah pagawean nyata jeung omongan. Nah nu zikir khopi aulia para aulia Allah para sholihin pan nya mah di jero hate cicing beus sungut nama balem matana kadang peureum tapi kan di jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat tah eta lah nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh eta teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat deh. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ieu mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe teh ku malaikat hate-hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih, wow hebat jasa, alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta? Kaambeuna ku malaikat lain ngaji, golkar. Cak malaikat bau golkar. Bau PDI jerona, bau PKB jerona. Bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji, tapi bau kepentingan-kepentingan. Kaambe jitu ngajina tetap teugeunahkeun kadegena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk Allah pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ieu beda ieu waduh barang dibere ku bupati rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ieu bau bentak geus menang can bau ieu mah ya. Waduh bedak dilarang bari mah. Ulah main duit. Cilaka tuh main duit terus bae. Urang kuari teh nyaho kan. Kok ieu can turun-turun cenah duit. Aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai.
masyarakat baca ngomong kiai endahan kiai pancen biasana geus rada haneut ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh penting sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambeul ku malaikat mantak seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulya hayang agung hayang macem-macem di luar lillahi taala ka ambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya ada di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tah nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha ge engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ieu urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikayahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah Gusti nu geus mah geus bae teh lah hampura Gusti tuh aing mah ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri yeuh deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang bukakeun lempengkeun rapihan kabita amat mundongeng-dongeng para sahabat, para tabiin, para solihin di bulan Ramadan teh menang Lailatul Qadar aing mah bejana be ye datang ka huisan ye tareh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih deui sarua eta Lailatul Qadar jahanam tah mah budak Lailatul Qadar da ieu urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita jas geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung Kangjeng Nabi bulan kaula Ramadan syahru ummati mentak jang urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana bang saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa
lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranana puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu tadi ganjar puasa sia kunaon dia puasa ieu aing puasaan si sarwit isyal jasa urang ke di puasaan bohongan gua yang ditanya nya teu nembalan tanya deui nyileuk ka jujana naon ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuh tah ieu puasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belon tah budak nah eta kos kitu teu beunang ganjaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur. Nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hara rampang bae daripada diet lah mendingan dia dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa ta puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah puasa bae ieu mah tidak kusaha kusaha ditanan teu kusaha hayang sorangan bae berarti kahayang sorangan ji cak Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing nu ganjarna ge aing nitah henteu naon teu ka sia aju sia puasa bae ya neraka sia teu beunang sambarangan puasa ge kudu aya parentah kudu aya parentah ta puasa mantak aya hiji waliullah beuki dahar jasa ieu mah dahar bae wali ngan teu ganyawan pajar lain wali jelema isuk-isuk uduk 2 piring beurang seutik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui memeh asar dahar deui tas asar dahar beak ku dahar pan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak ku dahar malah dek ngaji ge nimbel blon budak dek ngaji ge nimbel sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbel bae persiapan cak jana aya nu ieu puasa bae nu saurang mah puasa bae puasa salat nah lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun ramena baheula laporan nanya mama kulan ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mah nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid geuneun lalintu mulus eta mah ulah puasa ai ieu mah puasa malah muridna bae nyana mah teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae aya nyana mah teu kiaina biasa bae nyana mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat oh luhuran nu dahar bae balik nyana ka ieu mah can pati percaya panyanya asana jadi unggal kitab kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sebulan nanya deui ka kiai nu hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mah nanya masalahnya mas jana mah nanya eta deui kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae naon tuh nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna bagus ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna kayak kajero heula doa ka Allah barang kaluar deui teh luhuran anu dahar bae puyang aing mah bingung sakira teh luhuran anu dahar kakarak dua aing katilu aing nanya urang sabulan deui nanya deui ka kiai hebat di lain tempat nanya deui sarua jeung tadi tah begitu daja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa
kecek janda jawabanana mama tadoruh heula ka Gusti. Apoe dua poe ka tilu poe aya jawaban. Luhuran nu dahar bae. Cipan bisa gitu ja. Pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum mun loba nginum peureum bae. Pada tuh bisa luhur teu puyeng enggak cenah teh. Ieu luhur ieu ge luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae, luhuran nu dahar bae. Nya nama deuk nanyakeun ge di mana selipna. Ulah haju ngabandingkeun ka sia. Berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu. Eta sia lo pangkat ieu mah. Eta mah bangsa ngaran orek koros kabeh ieu mah tuh. Ieu mah batur, ieu ibadah kan ieu mah tilok puasa, ieu mah puasa. Tah luhuran nun teu puasa. Selipna di mana ieu pengetahuan urang. Ulah haju ngabandingkeun aing ge berarti luhur, ja aing ge dahar bae. Sia mah sok ka sorangan pugu, ngan nilaina ku sorangan. Geus ieu mah nilai mah kabeh ge koros kabeh. Doh, codok kiai sok-sok, kiai ge orekos, aing bapana orekoros. Urang rombongan orekoros kabehan urang. Selipna di mana ieu? Tuh, nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur. Ahli suluk. Seunggeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya kanu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar bae belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun kan abdi mah hayang selipna oh budak hayang selipna saeutik mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalma sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar berarti lo aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui ieu teh nya nama asal lapar dahar dahaga dahar aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana anu dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teu keur ngaji hees bae loba teh mah kieu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu segan deh besi aya di dieu digigireun urang mah hees bae nah ieu wali ye walingi ye beuleum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tadarru ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen ku bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cak eta nu suluk teh salik saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teu diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantak nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae mah selip loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah ieu orenganan ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka. Nah, hari puasa Ramadan mah instruksi Allah. Instruksi Allah tah puasa sia. Tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah. Gusti abdi datang ke bulan Ramadan, haju ku Gusti dititah puasa abdi ridho.
jasa dititah kuasa ku Gusti. Andai kata abdi dibere kuat berido jasa. Andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah. Laparna jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus. Tah eta tanu hebat mah tah urang ngaraksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngaraksanakeun parentah teu ngarasula. Panaya kieu ye. Aduh ya aing lapar jasa ye teu genah hirup ya aing. Sebenarnya mah aing mah duh ya parentah mah parentah bae tapi aing lapar ye. Aing mun bisa demo mah ka Allah demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo. Demo tak ulah kos kitu ulah ngarasula ridho. Nu nyieun urang Allah, nu nitah puasa Allah, nu ngalaparkeun Allah, nu ngadahagakeun Allah. Eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh. Kumaha tenang Allah tah lain jahanam tah bantu. Aya pan di jawara, di luar puasa. Asup ka jero kamar. Nginumnya da di jero kamar. Laun neuleuh ieu. Tak ulah datang ka kos gitu, kos budak ngangon horenganan ngadaplok bae di bujur kebo. Pangangon eta. Tah ieu nya, jadi urang ridhokeun ridho. Abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakieu ridho. Abdi dibere sehat ku Gusti ridho. Dititah puasa Ramadan abdi ridho. Dilaparkeun ku Gusti ridho ku laparna. Didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagana. Tah boga ridho bae geus luhur urang pake. Ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel. Ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan. Tahnya jadi sambutlah Ramadan ku ridho. Dititah puasa di bulan Ramadan ulah ngarasula ulah urang terido tetep urang mantepkeun sambut ridhokeun tinggal urang nganyahokeun syarat jeung rukunan ke ieu mah aba-aba doa iraha tanggal hiji da ulah anu nanya ulah lain kitu engke bae tanggal hijina iraha suka yang gegeran baik kos nu hebat teh gitu oke baik gitu kan cara geus gitu ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'